kuloba-lobana lu jore bakal disengserikeun nu bener teh tapi jangan mah biasa-biasa bodoh disengserikeun ge aing mah kieu bae dihina dicaci dibaki aing mah kieu bae boga patokan keyakinan ka Allah tapi kebal eta mah cobaan doang mulai boga perhitungan kan masyarakat ya urang kos kieu amat ditungtun ku kiai etanya asana cabrek ieu menang itu menang ieu menang itu menang nu haram dia cak aing mah ih si eta mah cak gebal kabeh aju urang kudu mere bae ka nyana mah deui masyaallah jadi paksa ieulah itulah ieu teh urang neangan nu bener yuk engke ge neangan nya set kapan mulai ditinggalkan kan kiai nu eta teh kulantaran ditinggalkan mah beuki dahsyat kana ngomongna macam-macam ih aiku Allah endek diluhurkeun mah luhur bae endek ku Allah dikahandapkeun mah handap bae kanjeun kuku mah emang nu nyana ilmu emang nu nyana nu Allah awas ya nyalahgunakeun ilmu nutup di luar nama pondok pesantren horeng di jero nama sakolahan di luar nama ayat suci Al-Quran orang di jero nama poswan di luar nama ayat suci Al-Quran orang di jero nama jabatan awas ya jalah gunakan ayat kuaris ya keur dijayakeun ku Allah secara zahir ganti panggung pindah panggung awas sakedeung deui ngagejret sia deulekeun jalah gunakeun ayat dipakai ka Golkar goblok je Golkar mah Golkar baik kiai mah tuh ulah sok ngajualan ayat segala ayat di teangan sapi lah pakai ka Golkar sapi koneng lah pakai ka Golkar itu kumaha coba haju tangkal asal ayat tangkal dikulkan ayat di Quran kan ayat tangkal hayu pakai ngajual Golkar moal kebel ya umur kiai deulekeun ya delekan udang-udang tinggal udang-udang sorban ngangsar kehadap bila perlu tambahan deui panjang delekan sia ngeson sia kajen kukumaha nyalah gunakeun ayat ji bang riba dihalalkeun moal kebal ulah dilawan Ki Uci cenah ngaharam-ngaharamkeun sagala bunga bang sagala mal maju negara atuh aing mah urusan jeung baju negara ieu lempangkeun ku sia dorong pajukeun ieu negara ku sia teu deunang ban ku sia aing mah teu maksud ka majukeun negara aing mah ngamaksud dia ngamajukeun umat nu aya di negara supaya ulah maksiat dah sia mari lawan ja ku aing deulekeun ngesot ja kajen kukumaha ngaharamkeun ngahalalkeun segala kredit segala naon Ki Uci bagi ortodok ya atuh aing mah emang bladitun ortodok aing mah sia nu modern sakumaha kemodernan sia halalkeun ku sia dalilan ku sia gaduh sia jeung aing emang aing teu bisa ngan aing mambung seleh aing izin jadi Ki Uci jangan boga ka izin mah pagon izin aing ge sarua bae embung izin ke Allah lu kos gitu diurus-urus di debat-debat kudu geus atuh geus ngesot aya kiai anu ngahalalkeun kredit ku hari setruk ngan cai ka kula cenah budu cenah ieu cenah negara menta cai ka Ki Uci cenah menta negara-negara boga salah ka Ki Uci salah naon tuh jeung aing cenah kula ngahalalkeun kredit itu urusan jeung Allah jeung aing cia tuh gitu mah yang dikatak sia ngatak ente non ente urusan jeung Allah ayo geus gahampura tiba lagi geus gahampura memeh lahir aing geus gahampura ya Allah sieun lah anu ngajual wakaf teh mimiti bebe jaga kula wakaf dek dijual jakula haram cenah ieu mah wakafna dek di pasantren haram sarua bae ulah bebe jalaga bau ucu caringin cek bau ucu haram sarua bae ye tetep bae ku cenah dijual menang saminggu buta matana
menang sebulan stroke terus teu bisa neuleuh teu bisa leumpah dibawa ke mana bae heran dia tah dokter cek dokter penyakitan buku stroke penyakitan dokter Brown dokter tolong penyakitan buku kan dijaga teu leumpang penyakitan eta si dokter kan salahnyana dokter goblok dah mah cek medis maksudnya penyakitan cek kan dokter mah darah bagus kemudian atau jantung bagus paru-paru bagus karena iya nggak ada penyakit ceknya tuh ini nggak bisa jalan ini mah nggak bisa jalan juga nggak tahu lah coba ke orang bisa cek darah mungkin ini mah kesurupan kali ya dokter ya di Indonesia mah macam-macam segala percaya kesurupan segala naon dokter ilmu dokter baik yang udah juga saya juga pernah kayak gitu ya orang pengalamannya nah dokter udah pernah kesurupan asal salah kawas lamun tadi nyaritakeun umat manusia nu yahduna bil haqi urang teh bunga lantaran setiap saat aya bae jelema anu henteu kagieung-gieung ku situasi jeung kondisi nyamananya nama tetep bae nyekelan hak Al-Quran terus bae kunyana dibaca dihartikeun dikembangkeun nyana mah teu sieun dihina dicaci dimaki sebabnya nama teu boga tujuan dunia hiji bae nyana mah hayang menang ridho Allah Subhanahu wa taala nu mantap Kangjeng Nabi geus nyaritakeun ke bakal aya jelema anu terus-terusan ngembangkeun hak anu la yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum tengah bahayakeun kanyana jelema nu ngahinakeun jeung jelema nu nyulayan dina artinya na teh henteu kageuing teu kagieung teu kumaha nyana mah tetep bae nyana bae jeung Allah setiap saat aya bae umat nu model kos kitu alhamdulillahirabbil alamin. Ieu mah deuk nyaritakeun kebalikan tinu tadi aya jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah kafir berarti teu percaya mah walladzina kazzabu bi ayatina ari jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah yani Al-Qur'an khusus ahli Mekah baheula lamun ditinggali tina kaumuman ayat berarti khusus urudna umum maknana ieu kan baheula teh jang ahli Mekah anu buang kawara Kangjeng Nabi dakwahnya na teu percayaan Kangjeng Nabi mawa mukjizat Al-Qur'an nya teu percayaan maka turunlah ayat ieu khusus jang ahli Mekah umumna jang urang Cikupa termasuk pasar Kemis buah BH iya Masya Allah jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim sah Yahudi ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'an sah Nasrani ngabohongkeun ka ayat teu percaya sah Buddha sadeu Hindu sadeu seluruh kafir nu teu percaya kana Al-Qur'anul kumaha bakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun engke ku kaula bakal ditarik saeutik-saeutik tarik saeutik-saeutik teh kalem teu sakaligus darjah ba'da darjah Masya Allah ditarik ka mana ya ditarik ilal hila kana rusak min haitsu la ya'lamun dengan caranya na teu nyaho
kafir-kafir Mekah nu baheula teu percayaan ka Kangjeng Nabi, teu percayaan ka Al-Qur'anul Karim. Nyana dagang maju, nyana usaha maju, nyana bisnis maju, berbagai kaulinan keheureyan dunia mah maju. Maksudna naon dimajukeun teh ku Gusti Allah? Supaya nyana terlena dengan kemajuan dunia. Makin maju makin terpercaya ke Al-Quran, makin maju makin ngabohongkeun ke Al-Quranul Karim, makin merasakan mayapak dunia, muyah mayeh bok di joro bok di pintu halayak di tengah maka jalan-jalan oh nyana ke Al-Quran. Kumaha tah lamun geus pokos kitu maju. Mobil aya di aing, kendaraan aya di aing, usaha aya di aing, jabatan aya di aing, ieu istana aya di aing, awewe hayang nu kumaha ge aya di aing. Mana mungkin inget ke Al-Quran? Beuki kacau pikiran anak jauh karena percaya ke Al-Quran, ngabohongkeun ke Al-Quranan nyana teh mantep 100%. Terpercaya sama sekali sah Yahudi, terpercaya sama sekali karena Al-Quran sah Nasrani, terpercaya karena Al-Quran sama sekali sah Hindu, Buddha, Konghucu. Kumaha tabakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saeutik-saeutik bakal ditarik ku Gusti Allah dengan caranya na teu nyahoeun horenganan dunia mah dimomoy ku Gusti horeng dek dicilakakeun horenganan ku Gusti Allah teh haitsu la ya'lamun nyana teu nyahoeun dibomboy ku dunia horeng eusina mah cilaka siksa boh dunia boh akhirat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun teu nyahoeun nyana kabir. Urang Amerika datang ke Indonesia usaha nyanajeun pabrik, urang Vietnam urang dan Jepang datang ke urang nyanajeun pabrik, urang Korea datang ke urang nyeun pabrik di urang teh usaha, urang Cina rarce datang ke urang teh dijadikeun lapangan kerja emang dibuka ku pemerintah teh silakan demi untuk maslahatan rakyatna, kesejahteraan rakyatna, ulah aya nu nganggur supaya nu nganggur bisa gawe. Datangnya na ka urang tuh nyieun pabrik egle wara weh nyieun deui ku ari cingluh bahasa gondrong cingluh baheula pabrik engsel terus kabelah dieun nyieun pabrik deui kitu Pakpung Oil PPO Pakpung Oil teh terus kabelah dieun pabrik-pabrik wah Malaya Cina kuari Korea Amerika ge termasuk kumaha maju nyana mah sebab dimodalan ku negara. Datang ke orang teh nyukut duit negara dengan caranya nate perjanjian jeung negara langsung nyieun pabrik meuli tanah nyieun pabrik buka lapangan kerja nyana mah untung ka jeung kumaha dimodalan kurang diamankeun kurang dimajukeun kurang nyana mah ngan sakadar jadi hulu doang. Mana coba pabrik anu ngaran Haji Soleh iya juga nih mah pabrik rumah Haji Makmun juga cenah ieu mah Haji Arifin kabeh ieu nu si Teguan ieu anu si kitu siang-siang melingseng anu si itu kabeh Cina kabeh tanah dia tanah Cilongok nu Cina kabeh Keptos nu Cina kabeh kaete kabeh nu Cina kabeh kuari geus teu Cina dibere babari Cina mah lantaran ieu nagara urangna babari jasa disogok tata langsung tata mah birokrasina babari jasanya maju
kuari manusok gesian hotel di Jakarta teh orang kafir, anu meuli mewah teh orang kafir, restoran mewah anu dalalaharna orang kafir, baju-baju nu mahal nu meulina teh orang kafir, sepatu nu mahal nu meulina orang kafir, hayang awewe nu kumaha bae di Indonesia aya orang kafir malulu, kafir bongboy. Lantarannya anak teh percaya ka Al-Qur'anul Karim. Mungkin boro-boro ngadenge Quran ngadenge azan ge geus garieungeun nya mah. Huru-hara nu kamari gara-gara azan di Jakarta ge hampir-hampir bae. Namun di Jakarta suara azan geus teu meunang. Satu ketika orang Amerika bebeza bahwa kami tidak nyaman di Indonesia sebab ketika waktu-waktu tertentu terus-terusan banyak suara azan. Mohon ke pemerintah ya mohon supaya azan itu supaya tidak terdengar. Hampir-hampir pemerintah kapancing. Hampir-hampir di Jakarta. Di Jakarta ulah macam-macam 2 tahun yang lalu hampir kapancing. Hampir teu meunang ku nurut-nurutna ka kafir. Begitu konsul jeung kiai di Jakarta. Jangan sembarangan. Kok suara azan sampai nggak boleh keluar? Emang kenapa? Ini katanya banyak banget luar negeri. Jangan supaya nggak ngedenger tuh bagaimana katanya tuh cak pemerintah. Atuh kalau nggak ngedenger mah gampang, cocokin aja pakai timah ininya. Berapa orang sih orang kafir? Kakara digetak gitu pemerintah kakar bila perusiana dicocokkan ku aing. Untung tak kiai Jakarta mau dibejakeun kula ngaranna gagah. Hampir eta kos gitu. Coba lamun terus dicekel ku kafir. Ayo gerak. Ya Allah gubernur kafir, kahandap kafir, engke kujana dirobah lalaunan. Acak-acakan ujian. Nah, secara dunia ya maju. Padahal sanastadrijuhum eker disungkul ku Gusti Allah diisidraj, ditarik lalaunan ke arah cilaka. Maksudnya ke arah cilaka teh dek dikanarakakeun supaya mantepnya nanti percaya anak Al-Qur'an, teu percaya anak Al-Qur'an. Ya bohong keudang nu kawari 70%, kuari supaya 100%. Terlena nyana dengan dunia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nyana teu jahueun keur disungkun ku Gusti Allah. Mobil pang mewahna, imah pang mewahna, pakaian pang mewahna, awewe pang mewahna, pabrik pang majuna. Horegan keur disungkun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Sing ade urang ge sarua bae. Lantaran Sayyidina Umar teh waktu keur nyerang Kisra. Dina kitab Bukhari caritakeun lamahum ilailai barang dibikeun ka kawasan ka Sayyidina Umar lantaran diserang ku Sayyidina Umar Kisra. Eta teh eleh haju menang Sayyidina Umar teh berikut jeung para tentara-tentarana. Akhirna kapan istana dikuasai ku Sayyidina Umar, harta bendana gonimahna loba diboyong ka Madinah harta bendana. Segala rupa aya. Imimiti alat-alat perang anu canggih saat eta, kendaraan saat eta panghebatna, uang dirham urang dinar loba luar biasa, perhiasan-perhiasan, berikut pakaian-pakaian perang loba jasa dibawa ke Madinah. Kumaha Kang Sayyidina Umar ngadoana? Sayyidina Umar mangadoa teh Gusti, kuari segala rupa aya ieu alat perang segala rupa aya, kendaraan segala rupa aya mewah, segala rupa uang emas dinar perak jeung segala aya, hayang dahar teh hese, hayang minum teh hese. Gusti mesti jadi sungkunan. Ngadoa Sayyidina Umar mah ngadoana Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrajan fa inni sami'tu taqulu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sayyidina Umar mah ngomong ngadoana kos gitu. Allahumma ya Allah inni a'udzubika sayyana kaula ngalindung ka Gusti anakuna mustadrajan tina yen nabi teh disungkun ku Gusti besi teh jadi sungkunan harta teh lantaran abdi nguping ucapan Gusti sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ku ayana sakitu Gusti bere hata abdi ulah resep saeutik-eutik acan kana dunia. Sayyidina Umar tuh jadi
sakitu lobana bagikeun gonimah teu hayang saeutik-eutik acan aman negara lantaran jelemana teu hayang kadatangan ku dunia tina sawarehna kiai anu bakal naon kitu ngaranna aman di akhiratna bakal langsung ka surga di mana-mana aya dunia suka imahna cerik besi dunia jadi istidraj lamun tas gariung aju aya nu mere amplop 10 juta 20 juta nya nama cerik atawa 5 juta Gusti besi dunia nu dibawa ku abdi asup ka imah abdi besi jadi sungku nanti Gusti tah mantes pidato teh cerik ka Gusti Allah percis kok si eta bae ternyata gak pernah cerik ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh ceramah Gusti aja dibere nangan 2 juta padahal pasaran abdi 5 juta segruk cerik goblok tuh udah kuwadi aduh Masya Allah karim udah wajib cerikan teh saeutik sidina umam mah cerita besi asup ka imah dunia teh ulama anu jelas-jelas bakal ka surga ketika dunia asup ka imahna cerik besi istidrak ya Allah urang mah golosor cau alhamdulillah nu kamari ge can beak golosor deui apel alhamdulillah masyaallah golosor deui kitu anggur alhamdulillah bo di imahna sakumaha toko buah-buahan haju maksudna masalah kos kitu mah jaki kiriman Allah ieu mawa sarjan sakilo kan jadi loba tapi nyana bunga celaka kudu kumaha tuh Qasidina Umar ya Allah ya Rabbi ku abdi geus dibikenan bae ge di dahar sadaekna ku jelema ku tamu-tamu tapi Gusti ngiriman dia besi dijadikan istidraj bae Gusti ya Allah ya Rabbi ulah Gusti jadikan istidraj bere abdi ulah resep kada dunia kos kitu nyanggakeun sadaya-daya tamu urusan Gusti masyaallah Gusti kamari marada loba kok ayeuna saeutik Gusti siapa goreng tungtungna cak Allah teh ya tuh karena resep teh atawa ulah tuh anda lamun urang ngariung aja tadi bare berkat alhamdulillah Masya Allah nuhun Gusti berarti Gusti ngajagaan dunia ka diri abdi boro-boro dibawa ka imah abdi sangkilang minum ge ngarokon teu Gusti ieu beureunan abdi bener-bener dijaga ku Gusti 3 kali baik ieu abdi ka rumah sakit Gusti budak nggak ada anak kos gitu piisineun tuh urang walaupun bag loba berkat alhamdulillah ba istidraj rasakeun ge dahar sanggeus dahar kemudian minum terus orang sare bisa tahajud henteu lamun eta teu bisa tahajud berarti makanan teu beres urang mah teu pernah kitu Pak alhamdulillah bu peuting dahar berkat subuh ge kaliwat bu mantap jasa tambah berkat tolong seuri deui goblok jasa maksudnya ayah jelemana kuari ge ya Allah mau jauh ti si eta lah kuduna makan merenung ketika dek di dahar urang dek di dahar Gusti isi istidraj lain masakan nama bagus jeung eunah bisa moal ya abdi hudang Gusti Masya Allah andai kata ieu makanan haji bisa hudang berarti bagus Gusti andai kata ieu teu bisa wallahu alam Gusti abdi teu nyaho saha nu masakna kumaha meulina make duitna kumaha teu apa tapi mamalana kan ka abdi lamun teh mah ieu duitna dipake meulina teu beres masakna teu beres atuh pan dibikeun ka abdi sarua jeung diracun abdi Gusti ya Allah ya Rabbi nu ngomong ka situ Allah macan ngadenge cili aing segede kieu can ngadenge encang nya mah huahe geus beres dahar itu beak kan bungkus deui oh nu eta wae aduh bang nu batur ge kunyana cek aya ge eta mah bagian abdi lah sia mah kudu pohara Masya Allah eta mah ngaranna kiai berkat iya walladzina kadzabu ari jelema nu ngabohongkeun khususna lima kaum seluruh para kufar eta teh horenganan keur ditarik saketik saeutik ku Gusti Allah aya anu ditarik saeutik istisad naik ka luhur
sapalkah satahap blok aya di luhur aya anu turun ke handap sapalkah sadarajat sapalkah dek ke handap istidraj ditarik setik imah ditarik ke luhur naik wa imah ditarik ke handap turun istidraj. Masya Allah orang lamun ngaji ngaji bahasa Arab heste al istidraj huwa naqlu darjatan ba'da ukhra min uluwin ila asfala wa bil aksi maksudna pindah istidrajnya setik satahap lamun dina tangga mah sanaon tangarana sanaon tah urang nentak lamun Sunda mah satetece di urang mana anak tangga mah eta anak tangga setangga itu mah barang Betawi urang di urang naon sana saundak mah iku mah wong Jawa saundak gitu mengonon sih nama ge iya ini bahasa kita apa iku bodoh saranti itu jauh lah ngomong ngaisin awak bahas ya mah eta teh aya nu ti handap ka luhur aya nu ti luhur ka handap istidraj ngaranna maksudna ditarik saeutik lalaunan aya jelema ku ari ngaji lalaunan saminggu sekali keur ditarik ku Gusti Allah dikaluhurkeun tina tatadina bodoh supaya ulah betah dina kabodohan rada pinter kabelah ditu lah mantep ngajina unggal poe naik komo santri mah setik 10 tahun ternyata bisa maca ieu eta istidraj ditarik setik ibadah sarua ge sarua bae anu tatadina urang teh ibadah biasa bae ku ari mah beuki yakin datang ka makom yakin eta ditaekeun ku Allah setik ku gara-gara nyanana micenan karesep dunia mimiti tatadina masuk resep radal keluar ku ari mah geus ditahan teh hayang tadi nama setik rada daek ngumpul-ngumpulkeun dunia ku ari mah geus diasing-asingkeun teh hayang setik kabelah dieuna terus bareana berusaha ulah resep saya moal bisa sekaligus mungkin bae 5-10 tahun karakter bae biasa bae menyikapi dunia teh horenganan permainan dunia mah jah horenganan nang Allah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah usaha teh usaha ge sakitu mah sakitu benah nu qasamna bainahu ku ari ge saya dina makom yakin ditarik ku Gusti Allah daek tak jadilah sholihin istidraj naiklah tak jadilah wali. Masya Allah nanti sekaligus salaunan istidraj aya deui eta mah walladzina kazzabu ya majalma anu ngabohongkeun ka Allah kiai teh kan nu mantak dikiaikeun ke bisa ngaji nu mantak dituturkeun ku masyarakat teh lantaran boga pangaruh aya ilmuannya geus dikiaikeun ku masyarakat teh kiai ngimaman mangga kiai ngariung kiai nu mimpin mangga kiai ala kadar ngomong mangga dikiaikeun ku ari mah pangaruhna rada gede manehana rada gede alhamdulillah ka mana-mana loba nu ngundang nyana lantaran dikiaikeun alhamdulillah kaambeu ku pamarentah alhamdulillah disilaturahmian ku kandidat ku ketua partai sakali sasalaman 1 juta engke 2 juta ke 3 juta kaditu namanya luluh bungahnya da dibere duit kos kitu ge teh nyaho asal usulna eta nyana ti mana nu sabenerna ti mana henteu penting mah aya bae tah warinya na ditita kampanye naik ka panggung langsung dulur ndek nurut ka sadeui lamun lain ka kiai aturan tuturkeun bae kula ieu ieu melalui pertimbangan Al-Qur'an qaqab Al-Qur'anul Karim ieu nya ulah salah pilihlah tah ieu Golkar lantaran Golkar mah bisa pake nyiuhan iyalah golongan karya nah yuk ndek nurut ka sadeui urang keur ngabangun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun keur ditarik dibetot ku Gusti Allah dikahandapkeun nyana teu nyaho
nu kamari di kiai-kiai kuari rada bau kiai si kitu kamari mah bu hebatnya saya kiai di situ aya para kiai bu kiai eta hebat kuari mah kiai si kitu beda tuh dua kali kiai gitu dah kiai gitu tuh kuda bagus dua kali kuda bagus handle tabakos gitu mah tapi kiai bagus bahaya ya mah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ngagesle kuari kiai anu asup ka partai kiai asup anu ka Golkar terutama deulekeun di Kabupaten Pandeglang saksian di Kabupaten Serang Ambalaya di Kabupaten Tangerang sepengalaman kaula kula di Bandung di Garut di Tasikmalaya eta teh anyana teh bunga nu dibere mobil nu dibere motor nu dikamekakeun kemudian nu dibangun majelis salimna jeung pondok pasantrenna eta teh keur dibongbroy di sidrat ku Gusti Allah horenganan sanastadrijuhum keur ditarik setik dibetot mun tadi mah ti handap ka luhur jadi solihin ti handap ka luhur jadi wali ku ari bati luhur nu tadina kiai jadi ku ari kiai ngagejret blek ka handap nu ngaji tutup tinggal bae nya suuzon ka jelema nu magahan ngaji teh pesimis gara-gara sia lain gitu pagawean nyana di istidrat ku Gusti Allah santri baralik plak tinggal moh kuari mah 2 tingkat 3 tingkat majelis talimna loba gede tapi nu ngaji kuari mah pondok pesantren 2 tingkat santrina beda ngomongna kamari mah macalab diatun lamanawiyatun watut tanawau samayatu kuari mah lain deui kotok negeri diganti sabaraha pondok pesantren nu santrina jadi hayam negeri sabaraha pondok pesantren anu kuari eta teh di istidrat ieu ayatna ieu bacakeun di hareupeun kiai mui bacakeun di hareupeun kiai Golkar bacakeun di hareupeun kiai anu sok di partai walladzina kazzabu bi ayatina jelema-jelema kiai anu ngabohongkeun kana ayat ngabohongkeun sekaligus henteu tapi menyalahgunakeun kana ayat sanastadrijuhum ieu teh bakal ditarik ku Gusti Allah saeutik min haitsu la ya'lamun nya mah henteu nyahoan dengan cara teu nyahoan horenganan keur dibetot ka handap kamari mah manggung di luhur kuari geus aya ngagedep le di handap tetep bae hayang dikiaikeun ku batur lamun ditanya teh di kiai nya nama marah padahal mah santri teu boga pangajian deuk kumaha tuh tapi tetep bae lamun teh dikiaikeun marah goblok sia kiai aing teh kiai emang aya santri kiai boga pangajian henteu mana tuh hayang kiai bae tetep dipertahankeun wae pan kiai mah meureun boga pangajian kiai boga santri eta kiai aya majelis taklim aya pondok eta ngaran kiai aya santrian kuari mah santri baralik bubar kabeh haju kuari majelis salim lagi geus seueuh haju nyanana magahan ngaji geges henteu haju manehna tetep bae hayang di kiai-kiai eta kan disidratkan ku Gusti Allah bacakeun ayat ieu ka kiai modal kos kitu maksudnya kumaha abeh merenung nyana aing ieu datang ka kiai kuari ge encar ngarasa salah bahwa nyana asup ka Golkar ku goblok-goblok da kiai eta ku tolol-tolol lah kiai tol tidak muka hatena teu dae pan aya anu sadar mah masyaallah nya padahal mah ilmu patul muin aya di aing tafsir aya di aing tapi boro-boro batur aing ge teu make berarti aing ieu meureunanan ka hijab ku Gusti Allah dihijab iku nafsu aing kamari meureun aing ka partai Gusti hampura Gusti mudah-mudahan abdi kapake di Gusti tah mah tolol mah ka situ sanastadriju teu daekeun malah kuari mah geus dagang kiai nage boga warung tapi tetep bae lamun ditanya mah aja ka mana goblok mah haji kiai tolol si mutu nyahoeun beureunan marah kene mah marah eta sanastadrijuhum tah tegas jasa ieu ayat tegas jasa tegas jasa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun masyaallah
Istidrat Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Baheula keur boga pondok pesantren salap mah manehanna pada santrin aya 10 aya 20 sengit kadengena bagus kadengena mun ngomong didengekeun bari dipake kaju mun aya riung-riunganna tuku batur teh ya gitu naon ngaranna diondang malah teu kaladenan ondangan teh malah loba anu teu diijabah lantaran ngarasa capek karena Allah ieu tapi sengit lalaunan ngagesernya na jadi muitek mui sibuk mobil jadi boga padahal istidrat imah jadi bagus padahal istidrat ku ari mah make calana dan lain sebagainya padahal mah santri balik pengajian eueuh nyana teh gupak dirinya keur istidrat ditarik dikahandapkeun set jante min haitsu la ya'lamun emang teu nyahoeun ieu dengan cara teu nyahoeun nyana ge teu nyahoeun tinggal introspeksi urang aing sih kerita kenapa diturunkan ya Masya Allah kari bisa etik jelema teh nu sekarang itu tapi lamun haju inget lah oh lain jalan aing ya oh lain jalan aing lempengkeun deui boga kalakina oh cenah alhamdulillah barang asup di partai mah ieu motor-motor bae mah boga motor istidrat kamari mah ngan boga motor doang cenah keur jadi santri biasa kuari mah barang asup ka Golkar mah jadi mobil istidrat merekan dihandap mobil istidrat siapa aing ngahina baca kiai ayat walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum eta mah jang kafir aing mah lain kafir lain naon ieu mah lain kafir mah tapi ulama salafus salih ieu teh ya ngajelaskeun lain ka kafir bae kiai nu nyalahgunakeun ngabohongkeun ayat anu tatadina ayat teh jang neangan ridho Allah ku aing pake neangan apansa neangan posoan neangan berkat ieu ayat sanastadrijuhum kiai anu ngariung hayang berkat tadi bere tulis di hadapna berkat istidraj beres guys aduh ai mah lain istidraj ieu anu belah dieu mah raja istidraj rajana aja setan geus jadi raja pandana ku istidraj ge raja parah urang lamun digulak-gilak saayat bae ya karim masyaallah horenganan Masya Allah istidrat tuh Islam mulai orang jadi kiai ketika ya dunia suka imah orang tah iya dunia mun duit teh mamun makanan teh amat tenden urang na diuk we di meja renungkeun ka Allah Gusti ieu teh duit istidrat apa lain istidrat teh naekeun abdi ka luhur apa ngahandapkeun abdi ti luhur ka handap abdi kan teu apa ieu duit teh ti mana usahana naonnya na renungkeun ku urang teh ieu mah teh pamarentah mun ti pamarentah mutlak tah mah geus tah mah ngagejretkeun kadaya ku ceuing sia aing bajar bebeneran nya sia kagetnya aing bebeneran sebenarnya mah hayu babarengan ke Allah ulah make jeung hayang duit pamarentah ulah cenah Allah ki uci mah teu nyahoeun cenah dalilna leg-leg ku sia dalil leg-leg ku sia dalil leg kena jadi orang koros ya mal beres mantep kula mah eta aya gambar dijualan kula mah di Banten aya gambar kula mah isin ceurik kula terus ka ditu ka mana ka Pulau Cangkir kamari aya gambar kula dijualan aduh cek kula teh maksudna aing dibere henteu ku sia ya Allah deres mun bagi dua mah kitu tah yang itu tah aya jelema tamu ti Jawa Timur ti Ampel ka kula aju mawa poe eta kos-kosal menak kula ditanya nyana bebeja teh si Ampel itu apa ini gambar kiai siapa kiai coba lihat sini di dia jaheuh mah gambar ai belinya di mana saya beli di Ampel Masya Allah beli di Ampel sih jauh amat atuh iya ai ieu berapa duit segitu tuh bilangnya sono bagi dua gitu di Banten kula ke Banten ya gambar kula mah isin ulah isin bung
kemudian atuh di Bolo Cangkir Rambalaya kula isin ja anu bebeja kelas di Cirebon meuli gambar kula eta kan nu kanyahoan bae nu teu nyaho mah beun loba jasa meureun jutaan puluhan juta nyana boga kauntungan aing tilok dibere atuh teu aya teu hayang embung dijualan kebeneran aya pondok pesantren meureun waktu kula nikahkeun aja dipoto jeung eta kiai kemudian kunyana dicitak jadilah almenak ngan eta almenak aju aya nu mawa ka kula aju ku kula dibejakeun kanyana ulah aing materi do teh hayang ulah almenak nu aya gambar aing ulah jadi cenah kiai ieu kan untuk pondok pesantren teu aing mah teu hayang nyumbang ka pondok pesantren kos kitu teu hayang beres cenah atuh moal maju kajen teu maju ge aya aingan mah embung aing mah embung kena kusia beres tanggal ju disesuaikan itu siapa pakai bungkus tarasi budak ulah cak pamajikan sedihin beren pamajikan cak nu bogoheun ka kula coba emang nu bogo atuh loba aduh ini kekasihku cek yana tah embung mantap ge nah beusi aya gambar andai kata aya kulaan di dinya teh jeung Rano Karno atawa jeung WH atawa jeung saha bae kemudian ditempelkeun teu ridho dunia akhirat kula teu ridho embung kula mah dibere embung teh heran ieu mah lillahi taala embung lamun kula hayang mah tuh kula bae nempelkeun sorangan ieu gambar aing ye tempelkan dirinya ketua seluruh organisasi sadunia beres tempelkan dirinya di handapna aya deh Haji Pendi inilah wakil juri beres kalau mah eta masuk dipoto ge keur mah hayang keur mah dibere embung kuari dibere embung anu moto lo bajasa keur ieu mah emang hayang keur ieu mah kuari mah embung dibere embung teh ku Allah teh dibere embung lamun lain kitu mah jeung ahli Allah ngarendeng jeung Habib Lutfi dipoto kajeun ieu mah jang sakadar dedeuleun oh iya Habib lain leuleuh kula na leuleuh Habib aing nama teh kudu deuleuh dipoto aing mah deuleuh ieu aing ye gitu teh jeung saya Aziz dipoto jeung saya Fadil dipoto jeung kiai kajeun teh mah sakadar kenang-kenangan doang bahwa ia jangan syahid ke di akhirat mun Habib Lutfi mau atunya nama turunan Kangjeng Nabi ya Syekh Aziz ge Habib kan eta turunan Kangjeng Nabi ya kayaknya neuleuh wah ini yang pernah dipoto sama saya nih nah kayak Haji Pendenya ini saya juga dipoto enggak itu mah kepoto enggak maksud saya katanya lain itu mah cuman blitnya aja ke situ ntar sebenarnya guys seru nah iya sih aya menak aja aya gambar gua embung maksudnya embung bae dibere embung ulah keur ieu punya orang waktu kula ka santri itu aya almenak obat dicegah ulah bejakeun ulah alhamdulillah engke bisi timbul deui bab guari loba ya aya pondok pesantren modern pernah jeung kula naon kitu ngaranna nikahkeun dipoto aya kula geus jadi ngan tinggal nyebarkeun doang untung katahan ulah teu ridho kalau embung iya dibere embung atuh kumaha tuh cenah gimana kalau bagi dua tahu tah kalau bagi dua tahu dah kalau begitu mah atuh teu sabira duit albenak sabaraha duit sih aing mah sakali ngadoa bru ye almenak mah kudu dijualan angel boga duit teh ya ani ngadoa ka Gusti Allah ya Allah minta 1 miliar brang 1 miliar beres geus heotan deui atuh gan embung aing ngadoa duit naonan atuh teh hayang lamun teh mah hayang bisa insyaallah sapira kos kitu atuh lah asal dipenta bae Allah kan bebarengan jeung urang
Urang bahagia nyaho ka Allah. Allah teh allazi khalaqas samawati wal ardh. Urang senang lantaran Allah teh maha qahar, maha jabbar, maha gopur, maha rahman, maha somad, maha somad, maha rohim. Tah eta pangeran anu sugih nu gagah teh bareng jeung urang. Jih. Urang diuk bareng jeung urang didiukeun ku Allah, urang leumpang bareng jeung urang bareng jeung Allah, gerak urang nangerkeun Allah cicing urang. Atuh berarti Allah cicing innallaha ma'ana. Penta teu kudu gandeng-gandeng. Ya Allah anu ngahirupan urang nu ngarasapaskeun ka luhur kahandap urang. Tinggal ngadoa we, ya Allah butuh duit 1 miliar. Mal kebal cak Allah. Cokot tuh di ditu tuh. Embung kudu nyokot mah kudu ragag bae. Dek saya ditimpa. Eta mah gagaran duit onam bel kumaha lamun minta mobil aja mobil ragag. Orang begah sia minta mobil ku yang dibere modar sia. Bukan cerita nu bodoh mah kos kitu atuh lain kitu. Ngadoa teh diijabah jeung henteu karasa apa henteu tuh eta pertanyaan ahli marifat. Kiai, urang lamun minta hampura ka Allah eta dihampura jeung henteu karasa tah henteu karasa. Kumaha sih bisa karasana? Eta panjang dongengna. Kiai, lamun urang ngadoa diijabah jeung teu diijabahna karasa. Ya urang hadiah ge hadiah ka ahli Allah set antara hadir jeung teu hadir atuh karasa. Kumaha cenah kieu mun hayang ngarasakeun? Tanyakeun Haji Pendi. Nyana ge osok ge aja hadiah teh langsung. Aya naon? Iku mah di luhur ya. Raja Kuntilanak ya. Aduh kasurupan nyana. Atuh karasa. Jadi itu supaya hayang karasa kitu eta lah nu hese perjalanan kitu na nu hese. Malah urang isin ka Allah embung ngadoa. Nanti sekali-sekali lamun keur ka ponto, lah minta bae Gusti. Misalnya aya acara kemudian hujan berbagai ieu teh antara penta atawa ulah teh kan urang mikir heula. Pikir ka Allah isin teh ya isin teh. Itu manfaat apa ente sekali-sekali bandek nganasehatan jelema ye Gusti menta bae ya supaya hujan teh eureun biasa kedeuk eta doana mah eta teh ya Rabbi firli wali walidayya warham wa kama rabbayani shaghira set hujan eureun tuh pas mana juri ngomong emang kumaha gitu bisa kuas gitu nu keur di dongengkeun teh Syekh Nawawi di Mekah teh kapan hari teh naon garang panas kiai ti Mesir kiai di mana menta hujan eueuh diijabah aya dongengna Syekh Nawawi cenah Nawawi Tanara Ban Al-Bantani panggil teu berupa kiai nyana kulantaran didesak nita dititah ku raja akhirnya jana ngadoa doana eta Rabbi firli wali walidayya warham kama rabbayani shaghira hujan ngecek bae hujan sapoe hujan 2 poe hujan 3 poe hujan saya nawawi dah kabur woi cak urang Arab ieu hujan teu eureun ibahaya ieu mun kos kieu bae coba kiai ti Mesir kiai ti Turki kiai ti berbagai kiai ngadoa tetep bae hujan teu eureun tiba kudu Nawawi deui bae teangan saya Nawawi aya di Sib Amir tepatna kan di Sib Amir dinya Sib Amir tah urang lamun ka Mekah ka ieu Maulid Nabi teh kitu ngaranna Sib Amir eta tah tempat Syekh Nawawi di dinya. Nah lamun ka belah dieu tah sep ngaranna Sib Ali. Lamun ka belah ditu ngaranna ieu ka kitu ngaranna ngenan kitu ngaranna Jihad Sud tuh set. Lamun ka ditu ka kaler ieu ngaranna tumis pala hiji misbalah 2 masukkan khusus bakut mah lamun ka belah dieu karena tah eta Jarwal lamun nu ka ditu sot itu Ajiziyah eta nu kuari juara rauh jasa eta di mana eta mah di tungtung dunia jauh kuari mah nah Syekh Nawawi dipanggil aya keur ngaringkuk be rarasannya aing dipanggil dia bener bae Nawawi mohon maaf supaya ieu hujan eureun deui coba doa deui nah doa deui
Rabbighfir warham wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira Rabbighfir li wali walidayya warhamma kama asmarat eureut cak urang Arab eta keneh doana heuh eta keneh ti hese naon hubunganna doa eta jeung hujan coba ge hayu dia tambah Rabbighfir jauh jasa nah wali mah kos kitu tapi aya rahasia-rahasia nu kukula pernah didongengkeun da harita aya anu dibere doa aju katinggalin teh eta sarua bae Syekh Nawawi teh wali geus lamun dibere ku wali mah ulah sok nawar-nawar ulah tah eta wirid ku cenah hayang ka awewe tah baca eta baca padahal hubunganna jadi daekeun aju urang mang-mang ieu mah jauh hubungan kana mahbubah mal manjur ulah asal dibere ku wali ya beres ya nah iya kan murid torikoh teh nu hese ge nyana yakin itu bahwa urang teh guru nyana eta nu hese ge jadi sakadar kaduluna bagus-bagus bae mah lain kitu man guru torikoh mah mata dek merena hese nyana yakinin teh si ka aing bahwa aing mursyid mun cara guru torikoh teh mun cara teh mah lamun nyana encan yakin moal dibere moal aya sadunya nu mere moal aya guru torikoh kitu mun geus yakin kara mata kayak anu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tadi bere-bere. Zikir biasa mah tuh biasa bae ngan bertorikohna satungtung can yakin moal. Sebab naon? Engke nanyana cang caya kumaha lamun kadeuleukeun teu salat misalna, kadeuleukeun kadeuleu aurat, kadeuleukeun kan macam-macam. Pak, ieu mah lain mursyid mal beres. Misalna kan guru torikoh mah aya fana dan lain sebagainya. Oh, kos aya 2 jelema panjang bae. Tungtung nama ayah hiji jelema sia lamun hayang jelema kudu neangan mutiara lamun geus kapanggih ku jeung mutiara kakarak sia jadi jelema 2 jelema penafsiranana beda nu ieu mah nu pertama penafsiranna mutiara asli batu nu ieu mah mutiara makrifat beda jalan nu ieu mah tuh terus bae neangan ka laut neangan mutiara beda jalan nu ieu mah terus bae ka pesantren majelis taklim laporan 2 nana nu ieu mah mutiara asli nu ieu mah mawa makrifat kakarak padahal guru da eta keneh beda keyakinan beda datang tuh nu ieu mah yakinna bahwa nyana teh lantaran tatarina ge hayang dunia tafsiran nyana teangan mutiara beneran nu ieu mah datangna lantaran hayang husul ilallah ketika teangan mutiara marifat jelema eta keneh mursyidna berbagai keyakinan murid nu datang beda engke bakal mantak di akhirat aya mursyid guru mursyid muridna nu ieu ka neraka nu ieu ka surga mursyidna nyana keneh la ilaha illallah bareng tapi nu ieu ka surga nu ieu ka neraka protes nu ka neraka masa sih guru kula eta keneh dikira eta keneh tapi kok ieu kula mah ka neraka kakarak diproses panjang da dongeng engke insyaallah mun ka umuran ku eta ieu wa umli lahum inna kaidi matin wa umli jeung bukula diserentekeun dingkekeun diakhirkeun henteu disiksa di dunia dibohong brei ku dunia sebagai sidraj oh horengan endek dicilakakeun alas cak Gusti Allah aing ngomong sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun bakal ditarik satik-satik eta adalah merupakan ucapan Allah rencana Allah sanas tadrijum satik-satik kuring bakal digesleukeun inna kaidi matin sajajan rencana aing panjang upaya aing kahayang aing dek di istidraj matin kuat ca bisa ngalawan aing moal bisa sia Yahudi nu matak ngalawan kaum muslimin mukminin emang ku aing hendak digesleukeun ka neraka di istidraj indah kaidi batin Nasrani nu matak keukeul bae ngalawan kaum mukminin emang nyana ku aing teh hendak dikanerakakeun indah kaidi matin rencana aing kuat nyana dikanerakakeun datang ke perang jeung mukminin kitu keneh kiai-kiai anu ku aing hendak dicilakakeun Quran aya dinyana hadis aya dinyana tapi ku aing dicilakakeun indah kaidi matin di istidraj ku aing malisa kumaha nyana inna kaidi matin rencana aing panjang upaya aing kuat sah bisa ngalawan kunaon anu maksud kitu nafsu nyana ketika jadi kiai asa jadi kiai nafsu nyana
ketika jadi kiai asa mulia nafsunya anak, ketika jadi kiai asa agung nafsunya anak, ketika jadi kiai asa jadi raja, iyalah hijab. Cilakanya anak. Mata kayak diundang ku bupati, ku wali kota, ku gubernur, kos gitu mah cilaka. Kumaha teh lamun urang teh hayang aja diundang, gak masalah. Aja cara dibere duit bermasalah. Eta kos gitu. Mata ku lama embung dipanggil ge bisa dibere duit. Kumaha cara lamun teh dibere duit, oh masalah teh dibere duit mah. Aja kumaha tuh lamun dibere leutik bermasalah. Ulah dunia mah dunia hina urusan ku urang nu jujur ju adil tasarufkeun jeung agama ulah sok dicampur adukeun besi diistidraj ku Gusti Allah inna kaidi mati wallahu a'lam.